Yang Messi ku naon atuh sok gelut we jeung Ronaldo teh sukuna teh nepi ka bohak kitu nyarurieun di tajongan cenah ku ujang Messi teh. Da si Ronaldo mah da pikeulun da urang ek najong diporosotkeun urang erek ngaheden di tek ke tepikeun urang teh teu bisa musik deui erek di tek deui aya si Benzema jeung si Neymar sieun di tek urang. Da lamun sorangan mah wanieun urang ge da kalem lamun aya si Benzema jeung si Neymar mah kalem we lamun sorangan geus bubuk si Ronaldo mah tepikeun kajieun. Oh ya kitu cenah bade gelutna teh di mana ceuk ujang Ronaldo teh ek di palih mana cenah aya da ora di ditu ge Da erek di Gelora Mang Mail, Gelora Bung Karno, Gelora Citongo ek di mana we da kumaha si Ronaldo sama gelut lah da si Ronaldo mah. Oh nya kitu cenah ek gelut cenah si Ronaldo teh keur eta teh nanyakeun cenah ka dieu ka ujang Messi. Da si Ronaldo mah atuh diajakkeun Mang Mail ganda sieun atuh kana Upin Ipin atuh si Mail mah da bisi dibere hayam 2 singit eta teh da si Ronaldo mah ditonyok ganda lewe. Nah juga Upin Ipin ieu mah kapan keur wawancara kamu teh alah kumaha cenah anjing. Heeh ieu teh sungut teh ka mana wae sungut teh jadi kana Upin Ipin ieu mah nguruskeun asal mah kana TV asal mah terkena asal menang duit we urang mah erek ka mana wae gen asal mah aya duitan tah. Yang Messi ieu teh kapanan bade keluut aja Ronaldo teh yang Messi teh nepi katonyok cenah muluna teh bohak langsung. Da si Ronaldo mah tuh eta teh da erek najong diporosotkeun erek di hedem di teh aing teh erek kumaha tuh hirup teh da di erek ka ekusik teu bisa ieu teh namun bahanna mah kurang ge geus bonyok geus jadikeun tempe bubuk urang mah si Ronaldo teh anya ka teh aya si Benzema jeung si Neymar anya kana teh tah. Oh nya kitu cenah bade keluut ayu cenah di mana engke urang cenah didatangan si Ronaldo teh paling mana gelut. Oh eta bade di kali sawah Mang Mail eta teh bade itu lamun aya si Ronaldo mah ejakeun mereka Mang Mail na di ontrok si Ronaldo mah aing teh bapak aing teh non polisi di tukang barbek. Oh nya kitu cenah mang teh sieun ku Mang Mail teh bisa dicarekan lapanganna teh. Da si Ronaldo mah pasti da si Ronaldo mah bapana ge atuh tukang rongsokan eta teh tukang boboko nyienan boboko si Ronaldo mah meureun ditekegeun bebeja ka mamahna jeung ka bapana da si Ronaldo mah ngelayan. Oh nya kitu cenah erek gelut sukana teh hayu cenah ek didatangan ka sawah Mang Mail. Oh si Ronaldo lin keun lah si eta mah meureun didatangan ka sawah Mang Mail teh si Ronaldo mah nyampa we itu bubuk kos tahu bubuk.